Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fi dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala yadurru jeung teu madorot dengan madorotkeun teu naon-naon. Naon tagoyyurun barobah. Barobah nyaritakeun barobah naon? Barobahna cai. Cai barobah teu naon-naon tapi barobahna nu kumaha layam nau anu henteu ngahalang ieu tagoyyur. Teu ngahalangan ieu tagoyyur al isma kana ngaran cai. Cai nu meunang dipake wudu, cai tohir mutohir, cai suci tur meunang dipake susuci. Ketika kacampuran ku naon bae anu suci, asal syarat nu nyampuranna benda suci. Lamun berobahna barobah teu pira. Kira-kira kaasupan ku eta perkara teh ngaran cai teu robah. Kapurulukan ku cai susu cing anu kasusuan teh eta teh si cai teh kira-kira jadi ngaranna jadi cai susu teu teu da kapuragana ge saeutik rasana teu matak robah gitu rupana ge teu robah-robah banget gitu robahna robah saeutik kira-kira robahna teu matak ngarobah kana ngaran cai teu nepi ka berubah jadi sebut jadi ngaran cai kopi henteu da kapurulukan saeutik ieu mah pangna teu madorot nama gitu likillatihi karena saeutikna ieu tagoyyur teu matak ngahalangan kana ngaran cai sabab saeutik barobahna walau sanajan kabuktian ieu killah walau sanajan kabuktian saeutikna teh ihtimalan eta mangmang mun dina Syekh Nawawi mah ihtimal itu di mana taraddudah atau gimana syak kumaha ari gambaran ihtimal bi ansaka bade di naon mabdi maklumkeun atau di mabdi majhulkeun bi ansukka tinggal kumaha hareupna bi ansaka ku rekaan yen mangmang si jalma rekaan teh gambaran gitu ku gambaran yen mangmang jalma berarti kaharupna jadi maf'ul ahwa kana naha ari itu kana naha ari itu tagoyyur kana naha ari itu barobah kasirun eta anu loba au qalilun atawa eta anu saeutik mangmang ieu teh kapuragan teh barobahna teh teh teuing loba ting saeutik maka lamun urang mangmang robah loba atawa saeutik maka dihitung saeutik. Berarti lamun dihitung saeutik teu naon-naon. Kapuragan ku benda anu ngarobah kana ambe. Sapertina teh ye teuing ali robah sakieu ambe sakieu ye loba atawa saeutiknya. Da anu perobahan anu matak teu matak jadi teu meunang dipake wudu teh lamun perobahan anu loba. Ari sakieu robah mah robah, tadina mah ambean. Ngan kaasupan rek ku benda anu mengandung ambek itu umpamana ye tapi teh loba saeutiknya maka lamun aya mangmang loba atawa saeutik maka dihitung saeutik lamun dihitung saeutik maka teu naon-naon dina bab warna nya kitu keneh kaasupan kudu berwarna-warna rek hideung rek koneng rek hejo tadina mah herang ieu teh kapuragan ku gincu ku kopi ku susu ku naon bae lain ari sakieu robahna loba saeutik itu disebut loba banget asa saeutik disebut saeutik jika loba maka dihitung saeutik lamun dihitung saeutik mah la yadurru tagoyyurun robahan nu saeutik rek dina warna rek dina rasa rek dina ambe nu kitu mah layam naul lisma teu matak ngahalangan kana ngaran cai teu naon-naon pake we wudu mah kecuali nu muradna barang najis eta mah teu ngitung robah eta mah lamun saeutik cair kurang ti dua bulan wa kharaja jeung kaluar bijil
Biqauli ku ucapan kaula. Padahal anjeunna teh nu nyarosna anjeunna keneh. Kitab Qurratul Ain, ya kitab Qurratul Ain. Yes, ieu mah Fathul Muin pan ieu teh. Anjeunna teh nyarios dina kitab Fathul Muin. Kaluar ku bahasa kuring dina naon? Dina kitab asal kuring eta kitab Qurratul Ain, kitab matana nu dina jero kurung. Dijelaskeun ku anjeunna deui, naon ngaranna Fathul Muin gitu. Jadi Fathul Muin jeung dina jero kurung teh musannifna teh pengarangna teh penyusunna teh eta keneh. Jadi anjeunna ngajelaskeun kitab sorangan gitu. Dan aya Qurratul Ain, aya Qurratul Uyun gitu. Karesep Judai mah Qurratul Uyun. Padahal mah da dina jerona teh teu hayang ngalakuy wae teh. Ngan ku sabab heueuh nu mukana bab budak ngora jadi nu ditinggali teh bab eta na unggul. Keluar ku bahasa kaula bi khalitin lapan bi khalitin dina jero kurung aya bahasa bi khalitin. Naon bi khalitin eta tadi tukang bi khalitin tahirin anhu aya bahasa bi khalitin. Ta bahasa bi khalitin teh jadi perkara anu mata teu meunang dipake wudu teh lamun sesuatu anu khalit anu nyampuran anu aduk. Berarti lamun teu aduk naon tah? Naon al mujawiru anu nyandingan anu natanggaan. Jadi diasupkeun kana cai teh teu aduk ieu mah. Wa huwa jeung ari mujawir, naon ari nu disebut mujawir ma eta perkara ya tamayyazu anu beda ieu perkara lin nadiri pikeun anu ningali. Kudu ningali ge geus mah beda, berdampingan. Jiga naon moal di harkatan ujungna kaud seperti kayu kaudin lain awad dia teh ud awad mah ada ya udu awadan bahwa aidun gitu. Kaudin seperti kai ai kai pan seperti keum pan aja aya kai di keum awi di keum geuninganna cing sok aya bijil abe tara tapakna tah nu kitu teh dihitung nanti mujawir ari barang mujawir teu masalah pake wudu we mendingnya minyak mah lamun diasupkeun kana cai katingali nyandingna teh cai-cai gitu minyak gitu coba ai kai mah diasupkeun pan sok kadang ngaluarkeun cairan perwarna gitu nepi ka warna si balong teh jadi berubah ku sabab dikeuman ku kai tapi dihitung teh mujawir. Barang mujawir matak di dieu lah terjadi perbedaan mama gentur jeung mama sempur nggak masalah cai teh. Cek ieu teh mukhalid cenah. Lamun mukhalid barang campur maka perubahan eta tina sabab campur teu beda jiga kopi pan robahnya teu bisa dibedakeun nya maka itu teu meunang dipake wudu. Tah kumaha ieu cai teh? Nu ieu nyebutna campur da buktina geuningan tinggal di warnana tuh ieu tah contoh cinteh asal heran ieu berubah jadi cinteh gitu beureut teh hese ngabedakeun geus nya hiji beureut gitu tah tah ieu dihitung nanti ku sabab ieu perubahan terjadi kitu disarwakeun jiga cai kopi maka naon tah teu meunang dipake wudu cek nu ieu ngitungna jiga kai jadi mujawir buktina kai ge geuningan lamun dikeum sok ngaluarkeun warna koneng bahkan ngaluarkeun warna ambeuk cing ari kitu perubahan ku naon eta teh pan ku cai batang teh sok puruleukeun gini pan batang di batang itu pan di antara sebagian beureun urang jiga kayu gitu ngaluarkeun cairan warna eta maka ieu nu ngitung teu meunang dipake wudu ieu mah meunang pake wudu cai teh gitu. Aya perbedaan didinya cenah. Ieu contohna diasupkeun dia sarwakeun jiga ud, jiga kayu. Waduh nin jeung seperti minyak. Eta mah rada lieur begitu. Waduh nin jeung seperti minyak. Minyak naon? Minyak sayur, minyak naon diasupkeun kana cai eta mah katingali bertetanggana teh. Cai di handap, minyak di luhur. Tengah hiji eta mah tah.
walau mutayyabaini kaya mutayyabaini di tengahna dua rupa iya na bisa mutayyabaini bisa mutayyibaini walau sanajan kabuktian ieu ud jeung duhnun kayu jeung minyak teh mutayyibaini mun kasroh ya mutayyibaini eta anu jeungitan duanana. Jadi lamun kayu dikana cairkeun, minyak dikana cairkeun, si cai teh ambeuna jadi seungit. Aya pan kayu nu mengandung agonya? Kayu cendana golonganana gitu. Ya sukan kana cai teh otomatis caina teh jadi seungit. Sok sanajan eta kayu atawa minyak diasupkeun kana cai teh jadi berubah ambeuna gitu tetep meunang dipake wudu aja. Jalur ieu mah gitu. Lamun bahasa mutayyabaini sanajan minyak jeung kayu teh mutayyab eta nu seungit duanana. Jadi hartina teh mah seungit teh langsung mah gitu. Jadi mah cenah-cenah teu naon-naon. Wa minhu jeung eta tetep tina sebagian mujawir. Barang mujawir, barang anu disebut naon tadi teh nyanding, teu matakna naon cai kaeuntepan kuno kieu al-bukhuru. Aya macana tinu bukhur atawa bakhur. Anu bakhur, anu bukhur. Ari menyan atawa non dupa. Naon lah? Kukus anu bahasa Inggris. Hanya al-bukhuru ari bukhur atawa ai menyan. Ya supkeun kana cai pun menyan mengandung seungit. Eta lamun caina meunang dipake wudu, meunang dipake wudu, cenah asupan kuno kitu mah. Wa in kasuro sanajan loba ieu bahur, sanajan loba. Wa doharo jeung sanajan dohir, sanajan jelas naon nahwurihi saumpama ambeuna itu buhur. Udah jelas ieu mah ambe buhur atuh da. Da dipurageun kana cai umpamana gitu tah. Ah teu naon ieu mah da mujawir. Geus eta tong bating mikir urang pokona teu naon aja. Bisa anu make. Khilafan bari nyulayaan ieu pendapat masalah buhur ya li jamin kakumpulan ulama. Aya sebagian ulama nyaritakeun anger teu meunang dipake itu. Jadi di mana perbedaan nu kieu teh kajian nyokot hati-hatian jauhan. Mun aya perbedaan juga cek ieu ngameunangkeun, cek ieu ngulahkeun, copot anu ngulahkeun tong jauhan. Wa minhu jeung eta tetep tina mujawir di antara barang mujawir barang anu natanggaan teges nama cai teh tetep meunang dipake wudu kaeuntepan ku perkara ieu. Aidon deui maun ari cai termasuk mujawir uglia anu digodog anu digolakkeun gitu. Uglia anu digodog pihi dina ieu cai naon nahwu burrin saumpamana gandum tong urang mah ngagodog jagung atuh atawa ngagodog bolen gitu. Tong digodog gurunya cing kira-kira caina eta sok robah tara ambeuna. Pan rasana sok robah lain. Eta termasuk mujawir cenah. Pake wudu kitu na naon cenah. Kantong lah dipake teuing mah aneh teuing. Bari kakemu teh bari diteleg. Saumpamana gandum wa tamrin jeung korma. Ngagodog ngagolakeun korma coba kira teu ieu nya caina eta. Termasuk mujawir cenah. Hai sulam yulam dengan syarat hai sulam yulam dina sakhirna teu dikanyahokeun. Teu dikanyahokeun naon infisalu ainin pisah nadat misah nadat pihi dina itu maun cing kira-kira anu pisah moal da pasti aya wae nya omong-omong nepi ka hancur mah gitu eta paur syarat lu badinya tah sakirana teu kanyahoan pisahan berarti lamun aya dat anu pisah tina benda eta tina korma tina gandum nepi ka campur jeung cai berarti mah teu meunang mukhalatotan barianan anu campur mukhalatotan barianan anu campur atawa ieu mah jelema jadi hal tina ain mukhalitotan
kumaha ari maksudna campi maksudna naon gambaran Nabi alam yasil ku gambaran yen tenepi kemana? Entong karena maun ya, karena tagoyurna rasana ya. Ku gambaran yang tenepi itu tagoyur perubahanana ila haddin kana batasan, ila haddin kana batas, bihaisu yahdusu kusakirana anyar-anyaran lahu pikeun itu maun naon ismun ngaran akhoru anu seje sakirana kaasupan ku perkara eta di kormaan atawa di ganduman atawa di boledan atau di naonan si ngaran caina teh jadi robah seperti naon contohna kal marokoti seperti cai sop tawa angeun ngasupkeun kol ngasupkeun naon aing caina da ieu mah rek dipake wudu urut ngaranna robah teh kalau mau diasupkeun ku loba sayuran kaos kitu sayur gitu kal marokoh jiga angeun cenah eta mah ulah gitu mah tapi ka robah gitu mataknya sentong lah perkara itu oge ngajaga bisi gitu pasal golongan sesa-sesa cai gitu bisi syarat nu tadi teu asup sesa-sesa cai urut pangnon pagodogan gitu palalaur geus kajen tong dipake wae walau sakka jeung lamun mangma ciuday pisaiin dina hiji perkara amu khalitun huwa amu jawirun lahu pisaiin dina hiji perkara amu khalitun kana naha eta mukhalit huwa ari itu sek amu jawirun atawa eta mujawir amujawirun atawa eta mujawir hari itu se gitu teh amujawirun huwa tah anu ngalogatan itu dua rupa itu ya aya hiji nu ngalogatan teh lahu hukmul mujawir aya nu ngalogatan teh mujawirun lahu hukima al mujawiro sosok mana nurana ieu wujud naon nu logat ti payeun aya di dinya lahuna jadi naon tah jadi khobar nu padam hah naonna hukmuna gitu aya nu make kitu nya yang teu cocok urang balik teh kana hukum lao we mun dina alfiah mah panitia lao nya ngalao gitu kan walau saka jeung ngalamun lamun mang tah lao teh jawabna teh dua hiji kudu fiil madi kadona fiil mudhari katempelan pulang ieu mah lahu mana jawabna geura di hukima ima al mujawir rek nyepatkeun eta wae am mujawirun atawa eta mujawir dihartiannya langsung atawa eta anu nyandingan lahu karena itu se lamun mang si jalma dina hiji perkara ieu teh mukhalid atau mujawir aya mukhalid mah teu meunang dipake wudu jika kopi teh atawa mujawir mah jiga minyak tadi teh berarti meunang dipake wudu si cai kacampuran ku eta teh mang teh mukhalid ti mujawir teh ya hukima al mujawiro hukima tah dihukuman itu se al mujawiro kana hukum mujawir berarti lamun mang di teh mukhalid mujawir itu ya bisa jadi menang karena mujawir bisa menang dipakai wudu tapi dia dua ulama besar anu berbeda wa bi qauli gonia aw geus kitu lah lanjut ke bab eta fa'adim bihi min ihdin ta'allaqat kawaqibuhud durriyah
kacida agungna sahabihi Kangjeng Nabi min ikdin anu di alam teh tegesna mah tina buktina kalung ta'allaqat anu bersinar nawan kawaqibuhud durriyah nasab Kangjeng Nabi anu diibaratkeun jiga bintang dina padam merecaan. Jadi merecaan cenah. Jadi hartina kumaha? Jadi nasab Kangjeng Nabi lamun ditelusuri cenah ku urang alladzi yantahi ila adnan anu mana ieu nasab dugi ka Sayyidina Adnan ala sahih saking ku hebatna yadunnu an-nadhiru ilaihi annahu balagha bil irtifaq mablaghun dina lebah luhur dina lebah kahebatanana eta karuhun Kangjeng Nabi teh nepi ka tembusna puncak dina luhur darajat teh sabab dimulai Sayyidina Adnan tuluy kaputrana eta teh tokoh besar unggul Pikulli asrin yuh tadabihi setiap zaman dimulai Sayyidina Adnan tuluy ka handap yuh tadabihi dijadikan petunjuk ke kaumna maka diibaratkan jika bintang-bintang cenah karuhun Kangjeng pan urang mah teuing poekna telusuri ka bapa urang tuluy ka aki urang ka uyut urang gitu kan naon kaluhurna otak mending tong nyaho perasaan mah bisi rada ieu alah aing pi ieu ini kaluhur saja giruh wakai pala bari kumaha teu kitu cenah wasayyidul akramu ari jungjunan Kangjeng Nabi anu pangmulyana wasitatuhul muntaqab anjeunna lamun diibaratkeun dina kalung mah jiga gagantel di tengah teh muntaqab anu dipilih masuk bedanya ai gagantel masuk jadi naon atuh sok rada rupana dina rupana ge sok pangalusna tong disarokeun jeung keleper dae mun ngagantel beda deui tah mah nasabu tahsibul ula bihula ari nasab Kangjeng Nabi tahsibu eta bakal nyangka-nyangka anjeun al ula kana anu laluhur darajatna bihulahu kusabab naon atuh pangna luhur nama kusabab saking ku aranjeuna jadi perhiasan di zaman waktu aranjeuna nu kaalaman ku anjeunna qalladat hanuju mahal jauja anu mana ngongkorongan kana naon kana nasab Kangjeng Nabi anu laluhur teh ya nuju maha kana bintang-bintangna eta nasab gitu bintang-bintangna karuhun Kangjeng Nabi naon al jauzau nah Kangjeng Nabi teh diibaratkeun jiga bintang mah bintang jauza ai bintang jauza teh bintang nu pangbadagna di mana bintang pang gede nah berarti sinarna ge pang moncorongna ai nu pang gede mah sok pang nyebrotna mun dina bintang mah gitu sinarna teh pan lampu ge beuki ngagedean beuki naon nyawatna teh beuki gede pan beuki longgo habada ikdusu tadi wa faqor kacida hade na cenah naon ikdusu dadin sarua jiga tadi nasab Kangjeng Nabi diibaratkeun jiga kongkorong anu naon anu sudadin nun sudadin teh sarokun kamilun kamulyaan anu kacida sampurna wa fakhorin jeung kacida agungna anta fihil yatimatul asma anu mana ari anjeun Kangjeng Nabi fihi dina eta rundayan kongkorong al yatimatu eta yatimah di dia lain yatim kurang kali yatim ieu mah tapi yatim di dia teh mutiara yang tidak ternilai hargana al asma'u anu dijaga anu terjaga anu diraksa ku Gusti Allah wa akrim bihi min nasabin jeung kacida mulyana naon bihi itu nasab Kangjeng Nabi anu diibaratkeun jiga kongkorong min nasabin tahharahullah tegas nama nasab anu mana ku Allah disucikeun min sifahil jahiliyah ari sifat teh mun urang mah perjinahan kaum jahiliyah da zaman baheula mah atunya atuh dimulai zaman Kangjeng Nabi Isa dugi ka Nabi urang bayangkeun 600 tahun jarakna eta reksa anu ngajelaskeun hukum di dinya disebutnya zaman patrok zaman kosong antara dua nabi
nabi ieu can diutus, nabi itu terus ngantunkeun. Sementara agama can nepi ka tempat eta. Sebenarnya zaman patrok. Maka jelema anu maot dina zaman patrok salamet. Najan teu pernah salat, teu pernah nanaon. Udah mang mah ini nggak saya di zaman aja. Jadi lamun bodoh teh wayahna. Jadi bodoh zaman harita nabi nu tieu latos ngantunkeun nu dakwah kadinya can nepi nabi sabadana can aya gitu. Lamun bodoh dirinya teu ibadah teu naon oge di dinya mah geus salamet aman. Aurada Zainul Iraqiyyu parantos nukil sahas Az-Zainu Syekh Zainuddin Al-Iraqi urang Irak waridahu kana hadis nu kacida panjangna fi mauridhi dina kitab karanganana Al-Hani anu kacida ngeunah cenah dibacana teh kudu bisa gitu urang lieur we warawahu anjeunna ngariwayatkeun kuma cenah diantarana jadi carioskeun di hafidul ilahu karomatal li Muhammadin hafido parantos ngajaga ngaraksa saha al ilahu Gusti Allah pangeran Gusti Allah ngajaga karomatan karena rek ngamulyakeun li Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana naon Gusti Allah ngajagana abaahu ka karuhun-karuhunna Kangjeng Nabi karama-ramakna Kangjeng Nabi al-amjada anu araragung naon kamulyaanana teh saunan lismihi teges nama anjeunna ngajaga lismihi kana jenengan Kangjeng Nabi. Jadi nabi urang gitu jenenganana panjenengan teh naon Muhammad terpuji. Ieu teh ngaran Muhammad teh zaman harita teh matak mun urang mah ieu teh kahebatan Gusti Allah nganamian hambana nu diistimewakeun ku jenengan Muhammad cing ari di Arab. Pan ngobrolna bahasa naon? Bahasa Arab lain. Ari Muhammad hartina naon? Anu dipuji. Aya musuh-musuh Kangjeng Nabi nu teresep ka Kangjeng Nabi. Cik coba. Lamun si Uday tukang ngabohong. Puguh tamanya. Coba lamun Kangjeng Nabi Muhammad hartina terpuji. Eta jelema terpuji tukang ngabohong. Nah, aku jelema terpuji tukang ngabohong. Urang pantes kan ya? Gitu. Dasar eta jelema terpuji teu balik. Aku nyebutkeun teu balik ka Kangjeng Nabi padahal Kangjeng Nabi teh jenenganna Muhammad. Ku urang Arab teh hartina teh orang yang terpuji teu balik ya. Kira aku orang yang terpuji teu balik, matak hese nyacan ka Nabi urang teh. Ku ngaran oge, mun ka urang teh rarese. Si Sudai mah. Jelema edan. Kan geunaheun ya. Geunaheun teh gitu. Geunaheun gitu. Taraku sifah hafalam yusibhum arhu min adami wa ila abi wa ummi kadinya tah. Taroku naringgalkeun di antara tanda Allah ngajaga karuhun Nabi urang, taroku naringgalkeun karuhun Kangjeng Nabi para abauhu gitu. Asipaha kana perjinahan ari sipah teh naon mun urang mah ngalekuy tanpa aya akad halal. Ngalekuy tanpa aya akad halal. Jadi bahkan cenah cek ulama kudu dijadikeun patekadan kayakinan dina hate urang. Naon cenah faktakid hada biqalbika yakinkeun ku anjeun ku hate anjeun wa tamassak bihi cekel pageuh ku anjeun. Kumaha nu kudu dicekel teh bahwa al ankihah allati binasabihi sadaya pernikahan anu aya di jalur nasab Kangjeng Nabi kaluhur kabeh oge kulluha mustajmi'atun li surutin nikah. Kabeh ge sesuai jeung sakumaha aturan akad-akad pernikahan. Karuhun Kangjeng Nabi mah kabeh ge sesuai. Najan sugan harita meureun hukum naon ajaran can nepi kadinya ngahaja ku Gusti Allah diistimewakeun lebah Kangjeng Nabi mah. Jadi eueuh sugan aya karuhun hiji we lamun ngayakeun pernikahan teu akur jeung sakumaha aturan. Kabeh ge cenah naon sesuai jeung li suruti sihah syarat-syarat nikah wala tazul anhu patah sarud dunya wal akhirah. Ulah leungit eta patekadan dina hate jadi tong ngabayangkeun
Di antara karuhun Kangjeng Nabi dugi ka Kangjeng Nabi Adam umpaman aya hiji we pernikahan teh nu teu akur aya urang mah dumuk urang mah jigana kaluhur teh teuing urang mah buah-buah nu ngawalianana buah-buah saksina gitu. Mata penting keur waktu da penting teh sebenarnya mah ngahadiran teh lain pas resepsina kiai hadir mah pas akadna gitu. Yang paling penting mah sabab non aya resepsi mah da teu nyaho teuing jadi teuing teu tadi teh nyaho dahar pan aya keur akad mah minimalna urang teh keur akad mah pan kanyahoan dina nalika ieu pan sok aya kieu saksi dina pernikahan teh pan aya nu ditulis yo saksina Ustaz Samsudin ti Bongas jeung Ustaz Nuruddin mana ya padahal dua anak nanti teh teu bareres eta ya pamana ya teu bareres anjeunna dicatet dina pernikahan didinya teu jadi masalah eukeur eta mah keur naon eukeur sebagai naon atuh ngaranna teh administrasi eta administrasi mah gitu ngan nu penting ulah sampai kaduaan di tempat eta eueuh nu beres dua-dua acan gitu gitu bisi nu beres kabeh ieu mah nu aredan kabeh pada nu hadir nya sanajan 1000 jelema oge angger da edan gitu nu penting dua ulah nepi ka eueuh kita nu dua eta gitu sanajan anjeunna teu tercantum di dinya gitu matak Syekh Ibnu Hajar nyaritakeun wajib ngagunakeun dua saksi teh eta teh naon eta mah teu disyaratkeun kudu naon kudu sugan maksudna ditulis sugan didinya gitu tah najan ajeuna kabeneran milu hadir doang tinggal jalan nempokeun teh hungkul kitu kiceup da kusawab teu ditulis nya teu kabere anu penting halal pokona mah gitu. Wassalamualaikum. Wana bi'alim rabbi alimna Rabbi wa'ina wa khashirana wa qurbatilana fidina Hawasan nabi ta'alumi Hawasan